Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagaro spesial di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu deui sareng aki di acara anu sami nyaeta dongeng pang beberahmana. Anu dipancarluaskeun ti Kandaga Kidagaro spesial YouTube. Urang ngeureuh deui pamirsa sadayana naraskeun dongeng anu katunda anu judulna Jawara Gunung Burangrang. Ya dongeng rekan aki nyalira dongeng oge ku aki mugi-mugi katampi kalian kabingahannya. Oge tiasa janten panglipur kalbu pangubrah kana mana pangrepeh kana hate. Pamirsa sadacan aki melar dongeng mangga kangge nu nembian manco nembian pisan ngadangukeun ulah asa-asanya. Di subscribe wae di toel pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi atau nepi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook, X sareng sajabina deui. Hatur nuhun. Mugi-mugi pamirsa sadayana tetep pipaparinan kesehatan lahirna sinareng batinna. Dijembarkeun manahna ku Allah Ta'ala, dilancarkeun segala rupi urusanananya, di paparinan kalancaran segala rupi, oge ditebihkeun tina segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pados teu kolong kana wangtos urang teraskeun hancana urang amparkeun deui samak kabuitanana. Para samakna sor bajigur sareng abugna mangga kaparayun sadayana prung Isukna ros beureum geus init ti Pasir Ucing ngajugjug ka tempat guruna nu aya di Gunung Karang. Ayana teh di wewengkon Tatar Banten. Teu kacatur di jalana da bisi capeun nu macana ge nya apa anu ngadangukeunna. Urang singkat bae caritana, urang kocapkeun we nya tos rugi. Tos beureum teh kanu dituju. Hiji guha di belah kiduleun mumunggang Gunung Karang. Ros geus pahareup-hareup jeung Bah Gelung raksa jagat anu jadi guruna. Abah Guru, abdi teh sajadi deheus sareng wawartos geuning sagala ilmu ti Abah Guru teh teu aya gunana. Mawar datang-datang jo nyarita kitu. Bah Gelung anu pangawakanana sedeng, awakna leutik tapi ngeusi teu katampo. Geus aki-aki sanajan janggotna mah panjang ngarumbay. Pon kitu deui bukna panjang digelungkeun dina sirahna. Tapi sorot panon sarta gerakna kawas karak umur 50-an padahal umurna teh geus nincak 100 tahun leuwih. Cai kencing benatur eces, Yai. Lain parubay adi nyarita teh. Bah Gelung rada muncreng kasikep muridna anu nyaritana kurang sopan jeung teu puguh pihartieunana. Sumuhun sumangga Guru, kieu lalakonna teh. Atuh darak-dak bae ros beureum ada lalakonna. Tah kitu Guru. Ceuk ros beureum mungkas caritana. Ya salah atuh Nyai mah. Nyawa yang jadi nu paling jago. Ayi jago mah hayam Nyai yo. Manusia mah teu aya nu jago. Di luhureun langit aya langit deui. Di luhur nu sakti aya nu ngaleuwihan deui saktina. Kitu saterusna di nyawa. Nu hebat mah ngan ukur Allah zat anu murbeng alam sakabeh katut pangeusina.
Jeung naonan atuh make jadi kepala rampok sagala. Eta teh jalan anu kasidak di benduanan aku Gusti Allah. Bagelung kalah ngeh keh seuri bari ngelingan muridna. Atuh ambek ros teh lain kadua pangyerikeun hate pedah manehna eleh jajaten ku mawar bodas. Guruna kalah malik nganaha-naha. Pok manehna nyarita deui. Ari ukur abdi eleh mah abdi teh narima teu kunaon-naon. Tapi da ieu mah bari nangtang-nangtang guru, saurna teh sieun ku ngaranna Bagelung muridna ge da eueuh nanaonan cenah pangabisana. Atuh guruna ge moal beda jauh. Sok gerowan guru anjeun, rek duhapkeun sakalian. Kitu cenah Bah. Ros mimiti ngahasut guruna. Abah mah geus moal pipirweun ka urusan dunia pasilatan teh. Geus kolot. Abah mah rek di dieu we rek ngadegetkeun diri ka pangeran. Lamun Nyai butuh pibatureun keur ngalawan musuh mah sambeur we ka itu Mamang Nyai si Eman. Dumukna panayeuna di meneh sambeur we ka itu. Ari Ki Eman teh diangkatna Abah pan. Geus di aku adi petku ini sadeh. Ka itu we ka si Eman. Ki Eman teh memang adi angkatna Bagelung. Saurang jawara lumayan kaot di Tatar Banten mah sifatna barangasan teu kaup kasigung. Teu kaup kasigung hatena teh sok hampang leungeun. Hatur nuhun atuh Abah. Abdi sejana pangan Mang Eman we di menes. Ceuk ros bari rengkuh hormat. Jiga tuh. Hati-hati di jalan Nyai. Walon Bagelung ngajurungkeun. Kitu pamirsa sadayana, ayeuna urang kocapkeun di Pasir Ucing. Poe harita di Mumunggang Pasir Ucing geus adu hareupan 4 jalma ngalawan 4 jalma. Sarombongan opatanana make papakean sing sarua hideung anu teu daya lian, gorombolan bajing setan anu dipimpin ku Ki Yudi. Sedengkeun anu liana mawar bodas anu dibarengan ku Ki Ade, Yaya jeung Rahmat. Sangaja ngajorag ka Pasir Ucing pikeun nganggeuskeun balitungan anu katunda. Ulah sadar yuk, urang teh geus karolot yuk. Nate era ku umur tuh budak maneh tuh geus sawawa. Ngahaja datang ka dieu maluruh jadi bapana. Ceuk Ki Ade bari nunjuk ka Yaya. Rada ngarenya Ki Yudi ngadenge kitu mah bari ret panona ngaleret ka lebah Yaya. Mun bener mah ngarasa jadi anak kula. Meureun moal bilu kanu jadi musuh siga maneh sade. Walon Ki Yudi. Omongan Ki Yudi kitu teh matak nyeri kanu batin Yaya mah. Bapak kedah sadar Pak, yen laku lampah Bapak aya dina jalan lepat. Abdi sanes bilu ka musuh Pak, tapi abdi nyuhunkeun kaulas asian mawar bodas supados teu males pati ka Bapak. Nya mawar teh sejak ngahapunten ka Bapak asal Bapana bapalik pikir. Yaya ngawalon bari rada ting seredet tatena mah. Saginget kana nasib, kudu nepi adu hareupan jeung nu jadi bapa sorangan. Bener Ki Yudi, kuring sejang ngahampura dosa-dosa anjeun, tapi syaratna geura tinggalkeun sagala kalakuan jahat anjeun. Mawar nandaskeun pamaksudanana. Syariah kabeh ngatur kana hirup aing. Hebat. Kula rek nurut tapi rasakeun heula bedog kula. Ngomong kitu nate bari serepet bae Ki Yudi ngalugas bedog, da geus boga ijiran dilawan lemor mah mawar teh lain lawaneun. Atuh geus kitu modar bae galungan campuh mawar yang hareupan Ki Yudi. Ki Ade ngalawan Ki Maman, Rahmat Padungdung jeung Ki Karim, sedengkeun Jumadi ngagapur ka Yaya. Hiu. Jumadi hari tengah hembatkeun bedogna rek mapas cangkeng lawan. Rikat Yaya ngakilak bari matakeun jurus surili ulin dicai. Suku kencana jengke.
Ari suku katuhuna ngabadug kana bobokong Jumadi, tapi Jumadi ringes kene gewat manehna narik suku katuhuna ka hareup bari ngadoyongkeun awakna. Syak. Bedogna datang rek ngababad bitis. Ngagentak yaya ngajleng bari tetep nejehkeun sukuna kana sira Jumadi dina gerakan heula ngagalaprak, tapi Jumadi teh leh kasit. Manehna ngagorentelkeun awakna ka tukang kurinyal hudang deui bari terus masang kuda-kuda anyar. Sabrut deui Jumadi teh dina jurus Sapta Pangreca menang mulungan ti jadukna Ki Buyut Jagalapati. Ngarah kana sababaraha bagian dadana Yaya. Yaya rada ripu manehna ukur cungcat-cingcat teu bisa males narajang. Sabab jurus Sapta Pangreca teh datangna estuning gancang pisan bari ngarah sakaligus ka sababaraha bagian awakna. Aya kieu mah cilaka bisa beak tanaga teu puguh ya. Geureun teh satena Yaya. Mikir kapal bah dinya mah teu mikir panjang deui seret. Yaya teh nyabut kujang Kiai Lodaya Kuning pusaka karuhun anu salila ieu can pernah digunakeun. Yaya kunyam-kunyam mapatkeun najianana kujang teh jadi hurung ngempur, cahaya koneng ting burisat tina awak kujang. Geus kitu sabrut bae manehna narajang. Congok kujang nyorocos gancang ngarah kana dada nu jadi lawan. Hari Jumadi leuwas kacida nempo pakarang Yaya anu cahayaan pikasieun. Manehna lat nyingkahan ukur bisa nakis mapag kujang ku bedaugna. Hiu but plendrang. Kujang nganca bedaug pletok bae bedaug teh potong ari congok kujang tuluy nyuruntul ngagabres pisan kana dada kencana Jumadi. Putrang pletok jereb. Alah coba. Jumadi teh ngocek. Blak manehna nangkarak getih beureum campur hideung ngaburial tina tatuna. Jumadi kokosodan sakedeung saterusna mah teu usik deui kusabab nyawana paragat saharita. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh di alpukahan nya. Dirojongku afiliasi ti Shopee sareng Lazada kanca wargi Kidagar official di mana bae ayeuna anu resep balanja tanapi gulah galeuh online mangga balanjana tiasa ngelangkungan dongeng Aki. Kantun diklik wae produk-produk nu aya di dongeng Aki biasana di handap pojok kencap video. Klik salah sawiosna engke mun tos lebat ka aplikasi Shopee atanapi Lazada nama pamirsa bebas nya bade gulah galeuh atanapi balanja naon bae oge mangga teu langkung pamirsa. Produk-produk nu dipajang eta mung cukang komomentah satanapi link kanggo lebat ka aplikasi. Hatur nuhun pamirsa sadayana nu parantos ngeresakeun gulah galeuh tanapi balanja di Shopee sareng Lazada ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pisan pangrojongna pamirsa atuh urang keur yeuh deui dongengna prung Kocapkeun Ki Ade jeung Ki Maman duanana geus pada nyakel pakarang silih halapati silih intip nyawa. Ki Ade walikatna tatu katurih ku bedaug Ki Maman ngan untung tatuna teu pati jero. Ari Ki Maman geus rada increud-increudan da bitisna kasabet ku seseukeut celuritna Ki Ade. Sebrut Ki Maman ngaheumatkeun bedaugna jurus layang kumitir digunakeun sabab hayang geura ngarengsekeun patelakna. Teu dirasa oge angger we tatuna ngaganggu kana gerakna teh lengkahna gejed danahan ka nyeri. Ki Ade ukur muterkeun celuritna dina gerakan tameng angin nada hujan trang. Jurus layang kumitir bisa dibendung. Heat. Suku jebragna ngacelepung dina jurus sepak kuda begerek ngahancak ke kemplong musuh.
Kimaman rikat ngerempotkeun awakna bari seak bae ngenca badogna nyewuk ti gigi rek mapas ping-pingna Ki Ade anu keur ngangkat. Tapi Ki Ade henteu cileureun manehna geuwat narik deui sukuna ka tukang bari celuritna datang ti luhur rek narok sirah dina jurus gajah ngabedah sagara. Kimaman narik sukuna ka tukang bari ngalagedagekeun awakna ngan naas pikeun Kimaman. Barang narik suku katuhuna ka tukang geduk sukuna kena kana akar kai atau pugu gerakana jadi ngarandeg. Manehna sadekah pola miringkeun awakna nyalametkeun sirah tina ancaman celurit badagna Ki Ade. Sirah mah bisa kasalametkeun orok kaya, celurit Ki Ade ngagabras pisan kana tak-tak kencana. Atuh tak-tak Kimaman sempal sapisan getih mancaura leungeun kenca semet tak-tak peungas. Kukulu perukan dina tanah lepas tina awakna kudu pruk Kimaman nangkuban tiwas sapada harita kusaba beakeun getih. Di tempat sejena Rahmat jeung Karim masih ragot adu jajaten. Karim geus nyekelan bedog ari Rahmat mah kawas biasana bolongor weh tiap tarung ge. Teuing teu bogaeun bedog, teuing teu kabeuli bedog, ari teu kabeuli bedog asa piraku da usahana bakona teh payu pisan. Kulawit bedogi Karim ngulawit dihanap ngarah kana bincurang. Rahmat ngagentak ngajleng tapi ieu teh anu diharepkeun ku musuhna da bedog mah ukur tipuan aslina mah tajongan suku katuhu anu ngajelepung kana beuteung dina jurus landak nobros gunung. Hiuk cedak suku jabrak nganca beuteung. Aduh cadol deh. Rahmat ngahanju bari ngajleng ngajauhan corelat Karim ngudag bari ngaheumbatkeun bedogna rek meulah dada dina gerakan ku sampakna somak laku. Rahmat gancang nyerongkeun awakna bari nyumputkeun peureub katuhuna rek ngakedor kana careha musuh. Hiuk but blesur. Tapi Karim oge waspada. Manehna geuwat ngareuneuh bari narik bedogna anu satuluyna dipake mapag leungeun katuhu musuh. Rahmat embung ari leungeunna jadi buntung mah sakilat manehna ngaragrageun awakna dina gerakan kalakai ragrag. Bari nyodorkeun tuurna rek nyatrok gado dina gerakan nutu pare hiuk cedak. Gado naki Karim meni asa nyengsol karasana. Heat dua peureub Rahmat ngawangun jurus galura laut kidul dibarengan ku tanaga jero anu pinuh. Wut duduk. Dadak kenca katuh Karim kahanca jurus galura laut kidul nanggal pisan. Karim ngowowong gebru manehna namru getih muncrat tina bahamna. Ki Karim kekejetan sagedeung satulina ngulapes teu usik deui. Ki Yudi culang cileung neangan pilumpateun nempo batur-baturna kabeh geus rarubuh. Tapi dirina geus kakepung hiji-hijina jalan manehna kudu hasil ngarubuhkeun mawar bodas anu jadi musuh gerotna. Teu loba mikir manehna ngagajleng narajang mawar bedogna mangpang ngarah dadana mawar ukur ngagiwar ka kenca bari mapag bedog ku leungeun kencana dina jurus capit hura. Set kuribol pletok bedog kieu dipotong jadi dua. Heat suku katuhuna ngaheumbat ngarah cangkeng mawar bodas. Mawar bodas sakilat jingrak bari ngetik mumuncangan Ki Yudi. Ku tenggeulan panglebur cadas ari jedak ari kowowong Ki Yudi ngowowong ku saha mumuncanganna remuk kahanca ku tenggeulan panglebur cadasna mawar bodas. Ki Yudi kumargung bari awakna ngarempeyak teu bisaeun nangtung deui. Kumaha Ki Yudi? Rek taluk bari babalik pikir moal, cek mawar bari nyampeurkeun. Cayung unul haram dompak. Kaulah kudu taluk mah. Maneh modar aing mah. Omong kituna teh Ki Yudi bari ngaheumbatkeun bedogna anu kari sapotong kana dadana sorangan sewuk.
Dina kaya nu genting kitu hiji sinar koneng ngablesat ngahanca pisan kana bedog buntung anu geus dihembatkeun ku Ki Yudi pikeun newek dadana sorangan. Prang celeng bedog deng ngacleng. Sinar koneng mah kebat nancep dina tangka Kilayu sisieun Ki Yudi anu keur ngalungsar. Corelat celeng celeg. Yaya nangtung gigireun Ki Yudi bari nyabut kujangna anu tadi ngabentur popotongan bedogna Ki Yudi. Ulah leluasan Pak, mateni diri teh dosa Pak, moal dihampura ku Gusti. Yaya nyarita. Ya, dosa wawa teh geus saluhur gunung saluas lautan. Nah Gusti Allah kira-kirana bakal ngahampura kana dosa-dosa Bapak. Ki Yudi ngawalona bari ngalimba. Pak, Allah mah lautan hampura, maha welas maha asih. Kasasaha makhlukna ge. Ngahampura Pak, nu penting urangna leres-leres tobatna Pak, keun. Nu atos-atos mah lambaran hideung urang tinggalkeun. Urang muka lambaran anyar Pak. Yaya nyaritana semu dumareuda. Bener nu diomongkeun anak maneh teh Yud. Barina anak lain teh rek dipulung mantu ku dewek. Ke kawinan teh meureun kudu aya walina. Nyaeta bapana Yud. Maneh hayu urang balik. Cek Ki Ade milu Maira. Ki Yudi olohok bari ciramai. Jadi urang dia bakal bebesanan deh. Sigan kurang yakin Ki Yudi malik tumanya. Ki Ade ukur ungeuk satuluyna mah satiluna pagabrug paungku-ungku nyacapkeun sagala rasa kasono kabungah kasedih gumulung ngajadi hiji. Mawar ge bekitu tega nampu kajadian anu lumangsung di hareupeunana komoras kana papatah nu jadi guruna yen cenah ulah nepi nandasa musuh anu geus teu walakaya atawa anu geus taluk. Ki Yudi samet banget ieu kahareupna balitungan di antara urang geus punah. Sok hirup anu bener di jalan nu diridoan ku mantena. Kuring geus moal ngaguar deui dendam baheula. Cek Mawar tandas bari nahan parasaan nu gumuruh na jero dada. Aduh nuhun pisan Neng Mawar. Bapak teh nganuhunkeun pisan. Hapunten sageng-agengna. Tina sagala dosa berdosaan Bapak. Ki Yudi sumegruk bari nyuuh di hareupeun Mawar bodas. Dina kayaan kitu kadenge sora sulingan matak nyeri kana ceuli atuh puguh we Mawar sapara kanca teh kacida reuasna. Ki Yudi mah geus apal kana sora suling eta teh, da pernah ngalaman kasiksa ku eta sora basa padungdung jeung ros beureum. Mawar geuwat nutup pangdengena corelat kalebah batu anu gede sisieun jalan habak eta batu dihanca biar puruluk batu lebur jadi kora gejleng. Dua urang luncat di balik batu gede anu hancur awur-awuran. Hebat. Benar beja ti maneh teros eta bikang deh geuning gagas sakti. Tapi moal mahi ka amang mah moal mahi. Dina kayan kitu corelat jeleg. Aya nu datang deui saurang awe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhun nanya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hehe, rek karelut deui ieu teh ke heula atuh heula ieu tah jarajan heula aug jeung kukuragu mumpung haraneut keneh ieu. Udah terus-terusan capeun nalangna ge ai padungdung wae mah. Hehe, heula ieu jarajan heula sok kalinya. Wah, pemirsa. Aduh, Bisarwiti kabujang Norojo, ku Norojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lelampahan Mawar bodas sapara kanca dina lalakon Jawara Gunung Burangrang. Bagian anu ka-11 pamirsa urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Cak urang teu neunian leum sieum gesan sampureun urang tunarian juang siang gesan aleun urang sampur deung ke di bagian anu salajengna. Atur nuhun kasadayana kanu borantos satya manco satya ngadangkeun dongeng arojong kana pedaran-pedaran dongeng aki.
Mugi-mugi atuh sadayana aya dina kawaluyan ya aya dina karahayuan kasinugrahan lancar sagala rupi urusan amin amin ya robbal alamin. Salam kasadayana di mana bae ayana para manco mania para manco salam dunya. Sakitu ulun kapihatur rakin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.